Mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Jabrik Channel. Ayeuna abdi bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Anu carios nyambung judulna nyaeta Ceurik Batin Nu Lagih Pati. Masih karya Abah Nasuha Pupis. Abah Nasuha Pupis nitip salam ka abdi sareng kangge parawagi sadayana. Bilih aya anu kasebat nami nya tempat atau nepi nu sanesna gitu. Nyuhunkeun dia hapunten. Atuh da ari namina dongengnya di alus-alusakan payus direka-reka malar siga gitu. Cek istilah bahasa ayeuna mah didramatisir supados caritana raos kitu didangukeun. Sok sanajan anu ngadongengna rada belepotan maklumlah gitu. Ini jadi ajar jadi hapunten banyak. Upami telepat dongeng teh kamari dogi kanalika rombongan Anas sareng sapara kancana naik ojeknya angkat gitu ka bade ka lembur Cilonggong teh ya. Tapi saat acana kada dongeng mangga anu bade ngiringan fotona dipajang lebet bae aja dina nomor WA di 0819 0535 4249. Mangga urang lajengkeun di dongengna etang-etang hiburan pamberah mana. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Aya sebagian kalimat anu ka abdi bade diwangsulan dinya sabados caritana nyambung. Tukang ojek teh nanya deui, ayeuna mah pake bahasa Sunda sanggeus apaleun bahwa Anas teh asli urang Sunda Jawa Barat. Tuluy Anas ngajawab bari meunarkeun tasna nu hampir leupas. 40 hari Kang, mudah-mudahan lancar nya Kang. Muhun amin. Ari lembur Cilonggong masih lebet ka Cilacap keneh Kang. Aya sabaraha kakak kinten-kintenna, tanya Anas ka tukang ojek bari panonna mah rutret ka sisi kagigir nempokeun pamandangan padesaan nu kaliwatan. Tuluy tukang ojek teh ngajawab bari tetep jongjon dina ngendalikeun perjalanan motorna. Ngan aya sakadus Mas, mun teu salah mah 4 RT lembur Cilanggong, 2 RT di lembur Cijalu. Ngan eta kitu pajarahuh suhunan imahna. Ari lembur Cijalu mah rada dieu paling kana setengah jaman deui. Upami lembur Cilanggong mah rada beh ditueun deui. Jalanna oge nanjak bari tarahal ku batu-batu Mas. Tuluy Anas unggut-unggutan bari nyawang-nyawang dina lamunanana kaayaan lembur Cilanggong nu ku tukang ojek dicaritakeun. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pananopa geus hampir sareupna dibeh kuleunun angin sore masih rada ngegelebuk keneh ngagoyangkeun daun-daunan nu aya di sapanjang jalan nu kaliwatan Anas jeung pada baturna. Memang bener para wargi, lembur Cilanggong anu keur jugjug ku Anas jeung pada baturna jauh pisan ti pendopo kecamatan. Rombongan motor nu moa kaopat mahasiswa jeung Pak Surja terus ngulonkeun. Bras ka hiji pertigaan di lembur eta terus ngidulkeun ngalewatan pasawahan. Beak pasawahan nu geus dilewatan
Anas jeung rombongan terus nanjak mapai jalan aspal anu geus ruksak. Atuh puguh we Anas jeung batur-baturna teu ngarasa seber kumaha ningali posisi jalan saperti kitu, nanjak jeung tarahal ku bebatuan. Ngan untung sigana bae tukang ojek teh anu mau rombongan katinggalna tapis pisan jeung lincah dina nempuh jalan saperti kitu. Da memang biasana meureun sering liwat jalan eta. Pasawahan geus kaliwatan, rombongan Anas nepi ka datar. Tanggal pines mulai katingali. Sing horeng kara rek asup kana wilayah leuweung pines. Sora tonggeret geus mulai kasarada. Mungguh matak kelar nu ngadenge. Alam nu tadina lenglang caang ngebrak harita geus mulai ruprep. Sawatara waktu mah nu kadenge ngan sora knalpot pe di sarada jeung sora-sora sasatuan leuweung anu keur mulai kasarada. Masih jauh kene Kang, kadenge Anas nanya ka tukang ojek. Henteu Mas, ngan jalana ka dituna rada nanjak jeung teu aya batuan. Jalan taneuh wae, cek tukang ojek. Kajawab pertanyaan Anas. Masya Allah, nya mani asa kieu-kieu teuing jalan teh, cek Anas. Semu watir pisan. Nah atuh para wargi keur kitu kadenge sorang pak gudubrak. Gudubrak. Aduh. Puguh we para mitra, Anas jeung tukang ojek kaget. Reg motor dieureunkeun ret ka tukang. Kasapak teh motor nu dibawa ku Pujiono tiguling ti jurah roh. Ojek nu mawa Pujiono katindihan motor. Pujiono mah luncat aya kana 1 meter mah. Tuluyna nu lainna oge aleureun maksud teh. Geuwat narulungan tukang ojek jeung Pujiono. Kunaon Kang euy? Kadenge tukang ojek nu mawa Anas nanya ka tukang ojek nu mawa Pujiono bari ngahanjatkeun motorna. Waduh, teu Kang, ban nu hareup ngagiles batu rada gede euy. Terus ieu stepna oge madu kana regang awi. Duh. Teu kunaon? Henteu Kang, ngan ieu betis rada pegal katindihan motor, cek tukang ojek nu labuh tina motorna bari sungar sengir tuluy hanjat lempang lalaunan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso sakedapnya ngaso. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tuluy Pak Sudirja nyamperkeun bari nyarita. Tidak apa-apa Mas. Tidak Pak, cuman ini kaki agak sakit. Cek tukang ojek bari masih nyengir. Kamu gak apa-apa no? Pak Sudirja nanya deui ka Pujiono. Alhamdulillah gak apa-apa Pak, cuman tangan saja sedikit kram. Untung saja keburu loncat saya. Tembal Pujiono sarua we bari sungar sangir nahan ka nyeri.
Masih jauh pak dari sini. Kadenge topik nanya ke tukang ojek nemu wanas. Tidak terlalu sih mas. Habis hutan pinus, nanti kita melewati kebun warga. Terus mundur ada pesawahan. Sedikit belok kanan, lurus ada pertigaan lagi. Terus lurus melewati pudunan lagi sedikit. Terus nyampe cek tukang ojek nerangkeun keayaan jalan nurek dilewati deui ku rombongan bari pepeta ku dua tangana. Ya sudah, kita istirahat sebentar. Silahkan yang bawa persediaan air minum dan makanan. Barangkali mau dimakan. Pak Sudirja merintahkeun ka mahasiswana teu talangke kabehanana oge ngadahar bekal kadaharan. Malah tukang ojek oge bareng-bareng ngariung ngadahar bekal ka opat mahasiswa eta. Waktosna kabujang sae para mitra. Insya Allah ke anjing disambung deui nya episode kagenep. Ayeuna mah nepi ka dieu heula nya. Insya Allah ke anjing disambungkeun deui. Di akhiran kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya dapat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun mangga per mios.